wajib kajama Islamna uninga rundayanana jeung Nabi utusan Allah Muhammad Abdullah putra Muthalib putrana Hashim putra Abdi Manaf putra Qusay putrana Kilab putrana Murrah putrana Ka'ab putrana Lu'ay putrana Ghalib putrana Fihr putrana Malik putrana Nador putra Kinana putra Khuzaimah putra Mudrika putrana Ilyas putrana Mudor putrana Nizar putrana Ma'ad putrana Adnan wajib dugi ka Adnan lamun ninggalkeunana ti Adnan dugi ka Adnan sabab daya jalan sohe wajib dai uningana daya ti ibuna jeung Nabi utusan Allah Muhammad putra Aminah putrana Wahab putra Abdi Manaf putra Zurrah putrana Kilab tepangdeui jeung ramana dikilab yang kawarena jadi ibu jeung ramana masih kene sarundaya wajib dai kuningana ye Nabi gaduh talaga sareng bakanya paantan misalkeun hukum-hukuman syafaatna kanjeng Nabi syafaat ud mangarana khusus kangge kanjeng Nabi di poe kiamat jaga wajib kanu mukallafna nyaho Rasul sareng Nabi nu ditutuna Qur'ana 25 pasti Adam Idris sareng Nuh Saleh Ibrahim jeung Lut Ismail Ishaq jeung Yakub Yusuf Ayub Syuaib Harun Musa Yasin Zulkifli Daud Sulaiman jeung Ilyas Yunus Zakaria Yahya Isa jeung Nabi Muhammad wajib ditekadkeunana ujama anu Islamna zaman Nabi Muhammadna eta zaman pangunggulna teras zaman sahabatna anu nyandingna nabina teras zaman tabi'ina anu nyanding ka sahabatna jeung deui dikerjogikeun nguningakeun putra Nabi sadayana ayat 7 Nur qaul anu sahih pamagatna ayat 3 kahijina Sayyid Qasim kedua Sayyid Abdullah duka telah Thayyib Thahir katiga
Lo Sayyid Ibrahim putrati Siti Maria Da'anu sanes-sanesna putrati Siti Khadijah anu opat deui eta sadayana istri Khadijina Siti Zainab Raina Sayyidi Qosim kadua Siti Ruqayyah putri anu panggelisna mungkelamina yuswana kabujang seet ajana katiluna Ummi Kulthum lumaos sabada hijrah pada hari Rasulullah tahun ke-8 keopat Siti Fatimah putri anu pangsolena sareng nupang di dedena ku ibu sareng ramana sakitu sadayana ulang kedauningana sadayana putra Nabi muka Allah abdi bakti muka Allah abdi bakti wajib kajama Islamna uningan malaikatna khusus anu 10 sing apal hiji-hijina kahiji malak Jibrilna tukang nurunkeun wayuna dua malak Mikailna tukang nurunkeun hujana tilu malak Israfilna nutukang niup songsongna opat malak Asrailna nutukang nyabut nyawana lima mungkar genap nakir nakonan di alam kubur jelma mu'min jawa kafir mual aya anu mabur katujuh malak raqibna nuliskeun amal adena dalapan malak akidna nuliskeun amal qorina sarapan malak maribna juru kunci nerakana 10 malak ridwana juru kunci syawargana sakitu sadayana ikat 10 sing hafal hiji-hijina dengan purnakeun imanna dengan purnakeun imanna wajib ka jalma Islamna uningan kitab Allahna khusus nu opat kabehna sing hafal hiji-hijina ka hiji kita toleh nanu kangge Nabi Musa kadua kita Injil nanu kangge Nabi Isa katilu kitab Zabur nanu kangge Nabi Daud kaopat kitab Quran kangge Nabi Muhammad kangge Nabi Muhammad. Dua acak-acakan sahabat Bismillahirrahmanirrahim itu memang sahabat-sahabat September sobrekan buka kita memang bita wa biniyati qadnis salat sareng batal salat kusabab niat mugatkeun salat aya teh kuesioner nanya PTS nanya PTS online ala corona penilaian tes penilaian tengah semester di diterima rumah online secara online
bukan yang terbuka kuota. Kumangan nilai nama aduh kumanya. Yang jelas nanti lulusan corona lagi gitu. Tetap pakai masker kalau bepergian, jaga jarak, jaga kesehatan, jaga nolih. Ayo kita nol nanti. Kita berpangku tangan lagi karena kita bersama-sama cegah corona, lawan corona. Masya Allah. Biduan gituan. Bismillah wa biniyati qotis salat. Sareng ku sabab niat menggatkeun salat. Batal salat ku sabab niat menggatkeun salat. Kita liki qotiha sareng batal salat ku sabab ngagantungkeun pegatna salat. Abi taraddudi sareng batal salat ku sabab mangmang atau non teh ragu-ragu bulak balik taraddud itu bulak balik asalna manata bulak balik bulak balik pulang pergi kan ya pulang pergi itu jadikan tahu ya pulang nantinya ya jadi karena lawangna balik deh sampai ditolak ya. Ini bahasa pesimis ya tipis harapan balik di kain sebagai iman budak umat cintaku ini cuma satu-satunya doa ini di kemana buka cincin itu lah datang ke ada pernah keimanan ayo sukses ditolak balik lagi ayo pulang aja kau datang balik lagi taradud pulang anting mangmang ragu-ragu fihi dina itu qotis sholat Bismillahirrahmanirrahim wa biniyati qotis sholati sareng batal sholat kusabab niat menggatkeun sholat wa bitaliki qotiha sareng batal sholat kusabab ngagantungkeun pegatna sholat wa bitaraddudi sareng batal sholat kusabab bolak balik atau mangmang sabab mangmang fihi dina qotis. Di antara pembatalan sholat iya mah anu rada naon ngaranna anu rada pisan kaganggu rada pisan ngaganggu kajama-jama anu dibere was-was eta dibere naon dibere was-was ieu masalahna jeung hate niat menggatkeun sholat keun sholat itu naon ieu bisa baik yang 2 rakaat sallallahu harus sholat teh batal ari tak kene naon teh batal harus batal sholat teh batal ari tak kene naon teh batal atau lewat pami ke sholat jauhipan usih tanda tahu usah sholat batal enggak ari tak kene batal sanajan asna kagok gitu ya sarokati tetap terus nawat sebatalnya terus batal bersolat bawa boga pokoeannya pokoe di kamari Gusti poe itu galing-galing poenya penjeroan bukan jeroan favorit idola namanya teh jeroan nama nanti jeroan nama nanti jaluk lain nama jalur nama disebut nanti itu menjual aduh berarti nama itu tuh kayak sudah kangen cair karena penting hujan harus nanti akbar itu menang saya lagi mau ikut di kamari saya pakai ya ini sholatnya nusan kita angkat sorokati batal harus batal ada harus batal nggak batalkan
niat mugatkeun salat harita keneh batal sanajan kagok. Ila sholatin ya. Niat mugatkeun salat abi tadi kikuatia sareng ngagantungkeun pegatna salat biasa nu kitu mah kagangguna ku suasananya. Kunaon ta? Ku suasana yang pada tadi teh boga popoean hujan atawa keun ngadaraguan babaturan naik nyamper ulina. Aya bebek dengan pedenya hampir ka neneng. Yang sholat tujuh ingat lagi ayam berbeda. Kadang ngatin jauh, kadang kejauhan, jauhan kayak kadang suara motor, alusan sholat itu lagi. Nah itu batal kita kan? Ngaca kan? Nongolanya jendela kan? Bisi kalapasan, bisi penjatuhkan mualnya, nongolanya jendela. Saya jawaban pas nak kagok kan bisa aman geus biasa geus hafal perilaku secara setia sama pun. Masya Allah. Eta jajan kagok ini geus niat mugatkeun salat kita batal salat seuri nu sok urangnya Rumah saya. coba Naon jendela. naon jendela saja cenah asa curiga niat mugatkeun salat batal kita kene batal teu geus apa batal model niat teh nya orang teh nya mau batal niat mugatkeun salat batal awas hati-hati sok aya naon kadituna bisikan setan masalah kieu anu kadituna mata ngawas-waskeun boleh teh ja sadua ke boga kasih ku kan boga popoean keur boga dagoaneun kali-kali jol keur naon keur salat boga teanganeun ingat keur naon ta geus di dinya calana teh ya awas hati-hati saweta setan sok ngabisiki ka urang ulah bukan daguan yang dia artinya ngadaguan baturan ulin jote datang ke sholat datangnya ke sholat dia nya datang nanti ke naon ke sholat nah duduk dada nanti ngajak gitu ngajak seperti gitunya fisik datang batal gitu batal gitu ya batal gitu ulah didubuk nanda ulah dibubuh, tapi kita seperti kita itu nangka, batak awas ke, itu batak antong, tapi ketika batak antong, jadi kali itu ragu-ragu di nama mugatkeun sholat batal di mana namanya sholat nang seperti kita teh ulah di buku, maksudnya ulah di buku, saya ulah dibubuhan yang kita teh bakal jadi was, ayo balikan di nona. Sholat, nanya berkani sholat. Kita niat mugatkeun sholat, jadi ke tengah-tengah sholat, ujug-ujug teh niat hangus sholat teh, ya batal harita ke. Kedua kesobananya teh, lah kasakiananya. Wa bitali ikotia sareng kusabab ngagantungkeun pegatna sholat nyantelkeun megatkeun sholat nyantelkeunna kana naon we teh. Ai dusul syai'in tegasna kana hasilna hiji perkara walau mualan adian sanajan eta hasilna hiji perkara teh mustahil cek adat beunjeuna mustahil cek adat contoh tadi teh ieu eukeun salat di geus daguan hayang naon tah hayang bebeknya hayang bebek ke salat ngadaguan hayang kenang 2 rakaat Yatlor, nangga rakaat. Dari kemana kok alun-alun. Kau hujan tuh. Ya, surat. Nang 2 rakaat, lamun hayang bebek sumping ek besar salatna.
niat natenya teh lamun ayam bebek subuh bebeknya lamun ayam bebek subuh geus salat maka batal salatnya pada hari eta kan batal teu kudu ngadaguan sa kudu ngadaguan ayam bebek eta teh ayam bebek teh tulusnya tulus teu datang wayahna batal hari teh da hujan atau kanu kabogohannya maaf ya ada sejauh si didaguan ku salat da kabatagan salat efek ayam bebek na buka kabogohan ya alhamdulillah rugi puaraan eta pada salat lamun ipan datang nyampur ulin ya ipan datang maka ulin misan salatna misan heula naonna salat datang batal teh hari eta kene teu kudu ngadaguan sa tadi ketika salat buka daguaneun ketika salat buka naon gitu kan buka daguan lah buka daguan ini biasanya cuk ada kaganggu bernona di salatnya atau buka popoean lamun hujan maka geus naonna salat maka bari hari takene batal sanajan teu terus naonna hujananya aja terus hujan lagi-lagi teh ieu masalah nukirnya masalah nukir angot dikare ketika boga poean teh anya datang pemain salat teh sada cara dugi wah baik naon kayak hujan sholat jual kata setan nggak bejaan iya setan bejaan ya setan bejaan kumaha bejaan nanya tak gitu lah mau hujan bisa sesuatunya bisa ada cek setan kurang kamu digugus seperti gitunya namanya tanda eta baca hari tak kene nanti bat sudah ulah gugu nanti ulah waduh tepis baik tapi sikat iya nanti setan belek kita kepret memang ya eta mah kang ujang nanya dan sampai sikat bak ulah digugu ulah kumaha ulah digugu ikut sholat tapi pengen keluar ya dari sholat ingat karena omongan lu ayeuna anu ngomongkeun kumaha di ayeuna kan teh setan saruana kayak ganggu naon tak ada yang ganggu sholat lain mah setan buahnya gitu ya dah kita naon ta sarua setan terus kita ke masjid menang tadi ngaji teh cek mah di teh anu eta teh yang mau hukum urang ada yang mau hukum urang bawa urang ke naon sholat sarua itu ge setan ganggu di pasal urangnya teh sakade kade ulah diguguan ulah naon cenah ulah diguguan walau mualan adian sanajan anu didadagona teh anu dicantelana teh mustahil adat ai mustahil adat bangsa adat teh contoh bangsa adat teh seperti kumaha peso matak motongkeun kana naon tahu gitu nya setiap peso pasti bisa motongkeun tahu atau seuneu bisa nutungkeun cek adatnya hukumna tah hukum adat ketika seuneu diantarkeun kana diduruk biasana seuneu sok nutungkeun nutungkeun atau peso diantarkeun didedetkeun kana tahu pasti eta peso teh sok matak meulahkeun tahu cek adat teh ada ke sholat ya ke sholat ngabandungan pemajikannya kendisikan naon tahu make naon make peso ditempukeun lain untuk aing ke sholat akan nempukeun tahunya nempukeun lamun peso teu teurak maka ek ngeusan sholat lamun peso teu teurak maka sholat ek ngeusan eta kan nu dicantelan teh mustahil cek ada nya peso teu teurak kana tahu acan tetep batal naonna salatna atawa salat yang harupan naon durukan ngedurukan tadi eta mulung naon sampahnya mulung sampah aya teh gigireun misalkeun kardus jangka dulu ditempukeun di Bandungan ditempukeun mapaina seun
Kali-kali jodi lamun sena teterak kana kardus, misalkan kardusna di usia anjing jadi teterak ya. Dalam kardus teterak kusut maka ngeusan sholat. Kan eta mustahil naon? Mustahil ada temannya kardus teterak tuh. Terus untuk mata naon itu kabulum itu kardus lain. Sanajan mustahil ada eta tanggalna teh batal, tetap batal salatna, tetap batal salatna. Laklian teu lamun nyantelkeunana kana mustahil akli. Mustahil akli, mustahil akli. Bangsa akal mah ieu contohna naon mustahil bangsa akli teh? Cara naon mang ya bang anu berhubungan sareng naon akidah uluhiyah atau akidah naon nubuwiyahnya, sifat-sifat bangsa kepangeranan. Contohnya seperti kuma Allah wajib kesifatan ku sifat kudrat. Anjeunna Allah wajib kesifatan ku sifat kudrat, maka lawanna namanya mustahil akli. Ya, mustahil akli Allah kesifatan ku sifat naon ajun. Ya, lawanan kudratnya ajun. Mustahil cek akal Allah apes. Ya, mustahil cek akal Allah apes. Lamun nyantelkeunana kana mustahil akli eta mah teu batal salatna. Contoh kieu, lamun Allah apes maka kuring ngeusan salat. Kan eta naon tah? Anu dicantelanana mustahil akli, mustahil cek akal maka salat teu batal. Maksudna salat teu batal. Niat ikoti salat bital ikoti yang gantungkeun pegatna salat sanajan kana perkara anu mustahil cek adat. Batal harita keneh. Batal harita keneh. Wabit taraddudi fi qatiha kasakiana kasabarang itu nya sareng ku sabab mang-mang atawa ragu-ragu syak kana tah ragu-ragu teh syaknya 50-50 50% fi qatihi dina qati dina menggatkeun salat ragu-ragu na batal salat dina batalna salat itu salat teh batal. Salat batal teh maka batal harita kan adanya itu salat batal teh maka harita kan naon batal di kade deui kawasnya oleh kieu biasana mun dina bacaan ti Fatihah teh bener atau teu bawa batal kalau bawa batal batal salatna nya lamun digugu ulah diguguan ulah kumaha ulah digugu takbir orang sholli Allahu akbar ke barna teh aya ka baca itu ayo balikan di eta teh moal kita teh was-was ulah diguguan ini mun aya was ulah digunaon di lelewe kan aya nu was-was ulah di lelewe sok ke pakatepan gitu cara corona tepan ulah di lelewe kalunya justru kalunya jadi kubus ya Allah diberi ujian dengan ujian ulangannya ujian percobaan ujian berat bina ragana olahraga ibadah maka ulah tuturuti sayang berat sini ulang ya tuh ulahnya digugu. Tapi ketika ragu-ragu Allahu akbar ke B-nya teh jelas tadi teh. Masalah keun B-nya Allahu akbar ke A nanti kumaha jelas tuh. A. Nya. Cek ade ulah dulu. Takbir Fatihah atau biasanya sok awal-awal takbiratul ihram biasa namanya takbiratul ihram mata terus autik jelema anu dalam ayo usolide
Eta gara-gara guguan tadina. Guguan. Teu kumaha ada ke aya wae ke berjalan kana pikiran. Berjalan kana pikiran ke tengah-tengah baca Fatihah. Itu benar tadi teh bisa dibaca bismillah atau terus nah, terusnya. Terus pokoknya ngadang. Terus disebut ngosnya. Allah takbir teh bener atau niat teh. Ngos head setannya. Iku atenya dibikeun meunan teh ulah dina awakna gedekna. Ngos head. Cara gandonging anu ablasnya aya murid ngaguru ka seorang guru. Ngaguru ka seorang guru dongeng ngauci. Kebenaran guruna keur naon? Keur wudu. Keur wudu. Saya kalau wudu seperti kumaha. Bandungan gusana. Umurin. Kamu nose head. Nose head. Nose umbana. Nose. Nose. Umbana nose-nya. Saya bukan basuku. Siap itu. Ke guru muridna ngabandungan. Naon cenah. Guru teh nya guru nanti gitu hayo ngus guru nanti siap gitu. Naon cenah eta teh. Penasaran ditanyakeun ka sana. Ka guru mama. Ya bete tadi teh ngabandungan mama naon abdas. Tapi eta ngaos-ngaosan mama teh ngus siap gitu. Kumaha teh nama ulah tulutan mau di sana. Mana we sama pangpangin mana kita tanya kumaha cara kata cara ulah ditulutan mama. Ih cenah mama yang terang ku naon make kitu ngus apa nya abi dulu ngus. Siap gitu. Itu nanya. Oke bisa yang nama tuh kieu begitu ketemu mama katanya doa setan ngalewas can sampurna tama mama ketemu nanya ya gua teh geus ngeuleuh cai encan tama can sampurna tah aya kene nawana pokona jorok geus mama terus membawa sarua gitu geus mamanya aya tungtungna cek setan teh mama itu teh sian itu teh gitu. Tidak ada itu. Sama begitu. Dapat begitu buat tepis di ketika ayah kepikiran karena pikiran kersolatkan atau kerwudukah kesan can asa tadi baca bismillah teh asa teh sampurnana teh asa teh disebut farduna tadi teh asa teh disebut duhurna asa teh kasebut asarna nya eta kan masalah-masalah seperti gitu ke jadi teh ngartegkeun asarna teh asa atau asar aya lean atau henteu teh tak boleh gitu kan ya. Eta teh bisikan-bisikan ti syaiton ulah dikumat ulah digugukeun bae anteun besina berjalan lewat kan tale lewat kepret saja dan setan belek setan engkrek kepret bae jadikan kang ujang itu mana jadi ulah di gugu keningan mata buku mang dina pegatna salat teh bataatan teu sebab eta kita imang-mang kitu kan mata nganapikeun menafikan kepastian menafikan kepastiannya jadi menafikan teh ngeuweukeun ka pengkuan kajajengan sedengkeun ari kajajengan disyaratkeun kudu aya tetep dina saja Rasulullah secarakeun keimanan bae. Mau dibilang kali masalah keimanan saruanya ke orang teh Islam kenyataan tuh yo salah teh sabar teh ke Islam ke orang teh tuh yo sabar teh unga detik unga nawan ngusik sadat teh ada kita keraguan seperti itu pada sambil ulah digugu dinanya dia misalkan diragukeun ke urang teh nya kitu Islam atau teu kita sarua matak naon
mata mana itu kan? Ngajar pet. Mata bata karena iman. Lalu ada iman naon dah? Yang kupur dia naudzubillah imin. Ya. Alim yang dikirikannya. Wallahu a'lam bishawab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi yanfa'una rabbi faqina wa faqina wa fatina bi tawassana bitarumi tawassana bitarumi tajupuna wasi'a wa tajupuna tawassul pengurukan di Gusti ngaliskian kejembaran keamanan. Oh naon ngaranna teh? Ajar pet era alira. Benar. Mubarak